Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Ainun Nurul Fatimah di kelas 7A. Di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Melak Cau. Zaman baheula sakadang monyet sosobatan jeung sakadang kuya. Hiji mangsa sakadang monyet gero-gero ka sakadang kuya. Sakadang kuya, kup di mana sakadang kuya teh? Ieu di dieu di handapeun batu. Urang melak tangkal cau yu, hayu, brig cenah. Sakadang kuya jeung sakadang monyet kategal. Monyet mah melak teh jantungna, ari sakadang kuya mah anakna. Urang paheula-heula buahan sakadang kuya, hayu cenah. Tuluy baralik, saminggu ti harita diteang tangkal cau teh. Cek monyet, geus kumaha? Cau si lain sakadang kuya, tembal sakadang kuya. Anu kuring mah pukukan keneh. Cek monyet teh, anu kuring mah atung-atungan keneh. Saminggu ti harita teh diteang deui tangkal cau teh. Geus kumaha? Cau teh sakadang monyet, tembalna. Anu kuring mah atung-atungan keneh bae. Ari nu sakadang kuya geus kumaha? Geus bijil daun cenah. Lila-lila jantung anu dipelak ku sakadang monyet teh buruk. Ari anak cau mah morotod wae nepi ka buahanna. Sakadang monyet teh ngomong ka sakadang kuya, kukuring we atuh di alana sakadang kuya, kapan sorangan mah teu bisa naek, heug bae cenah. Cek kuya teh, heh ieu kojana jeung wadahna, eta koja teh geus meunang di bolongan iritna. Tuluy weh sakadang monyet teh naek kanu tangkal cau. Blus-blus we diabuskeun cauna kanu koja. Kelila sakadang monyet teh ngalungkeun hiji cau ka sakadang kuya. Kop kumaneh dahar sakadang kuya. Sakadang kuya teh ngawas-was wae ngadaharan cau. Sakadang monyet mah can ngadahar hiji-hiji acan. Cek monyet teh ek dibawa lumpat kojana. Sakadang kuya mah ek dibere hiji wae. Ari geus beak cauna dina tangkalna, sakadang monyet teh ngajleng tuturubun dregdeg lumpat ka walungan. Ai pas keur ditempo di walungan, kojana teh bolong, nya-nya atuh sakadang monyet teh ngegel curug. Tuluy we nyamperkeun sakadang kuya. Ari pas keur ditempo, sakadang kuyana teh keur gulang-guling wae kusabab kamerkaan. Sakadang monyet teh ambekeun ka sakadang kuya kumargi teu dipasian cau. Sakitu anu tiasa ku abdi didugikeun ngeunaan dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Melak Cau. Hapunten bilih aya kaunggulan atanapi kalemahan dina ngadongengkeun ieu dongeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.